Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sadaya di kelompok 4 kelas 12 OTKP hiji bade nempangkeun drama anu judulna Garong Pinter. Abdi Tiara Nur Ramadhani peranna sebagai Nunui. Abdi Melina Septiani sebagai presentator jeung dokumenter. Abdi Siti Paulia peranna sebagai Bu RT. Abdi Dia Sakmal peranna sebagai babaturanna Hansip sareng RT. Abdi Muhammad Rehan Ramadan sebagai warga. Abdi Fajril peranna sebagai Arwah. Abdi Mukti sebagai Udin kepala Hansip daerah. Nepangkeun nami Abdi Melina Septiani di dieu abdi bade ngajelaskeun saeutik sinopsis ngeunaan drama ieu. Jadi dina drama ieu dicaritakeun di salah sahiji wewengkon keur usum garong nusok ngagasak sagala rupa parabotan batur di wewengkon eta. Tapi dina hiji peuting garong teh berhasil ditewak kunu keur tugas ngaronda. Penasaran kana kalanjutan drama ieu? Tonton wae kalanjutanna. Wilujeng nonton. Dicaritakeun dina salah sahiji wewengkon keur usum garong nusok ngagasak sagala rupa perabotan batur. Dina hiji poe, si Udin anu jadi hansip keur tugas ngaronda. Iya jadi hansip di desa terpencil aja. Jangan aya si kopi jeung roti mah. Oh nya, tadi ngan niup angin we. Keur kitu torojol si Jumaidi, jelema jangkung gede nu dititah Pak RT sangkan titah ngabaturan si Udin nu keur ngaronda poe eta teh. Jadi pas ya, saya nganterin kopi ngan puguh kopi na Udin. Saroju waduh gitu Pak. Masalahna warna tarutut teuing ka mana. Lucu. Ya itu mulian kampung teh. Jadi atuh Pak aja katentraman warga aluran keneh. Tapi lamun aya maling kumaha ya, Bapak? Teuing tujak teman laki itu kan. Sip lah. Di lain tempat, aya 2 orang garong anu keur asup ka salah sahiji imah. Sagala-galana digasak, kuat ka katel-katel dapur oge dibawaan ku manehna. Masih ini mah terbang buat lain barang berharga emang. Main barang kieu. Buat aya jeung sadaya sakalian. Sabada kitu, si Arul jeung si Nunui teh langsung kaluar ti imah, bari lumpat ti ngabaretek alabatan jelema nu diudag jurig. Maksudnya maling ieu. Mau buktinya orang maling nanti? Iya buktina. Jangan sama bawang deh. Bawa. Yuk. Sanggeus kitu, nu limaan eta teh ngingkig ka Pak RT maksa trek ngabereskeun eta masalah. Si Arul jeung si Nunui atuh we rada gemper yen nu rek didatangan teh imah Pak RT. Oh itu kosna ya tamu, sahanya mengemongi kieu. Ka tunggu Bapak geus teu kuat tunduh. Ari Bapak dangukeun geura aya nu kekentu ngagarawan. Ari si Bapak. Apanya itu kapanya? Pokoknya aya tuh orang gerak keluar. Kenapa nangis? Assalamualaikum, Pak RT.
Pak. Waalaikumsalam. Aya maling Pak di lembur urang Pak. Wah kajar. Begitu masuk ini. Oh iya, lihat garong teh. Kak abdi mah sanes garong mana garong gelis kieu. Tapi duh kata nu di gijireun abdi mah. Apa namanya garong makom mah pasti sieun tuh Pak. Buksina ieu. Pak, geledah Pak. Sanes Pak, sanes abdi mah sanes garong. Jadi saha garongna? Kumaha pami abdi duaan ka pangendian heula. Namun geus puguh garongna, engke abdi duaan ka dieu deui. Tah, eta alus. Sok indi teula. Si Arul jeung si Nunuy kaluar ti imah Pak RT bari ngararobrol. Tadi mana yang udah dijelas Mas Kuring? Kan ame itu di garong. Ayo kabur. Dua garong eta kalalabur. Suasana di imah Pak RT ngadaraguan, malah mah nepi ka isuk, tapi eueuh datang deui. Si horeng teh sadar yen garong teh geus nipu maranehna. Jadi, amanat dina drama ieu tiasa dicandak kacindekan yen di zaman ayeuna urang kedah ningkatkeun keamanan di wewengkon masing-masing sangkan leuwih aman ka hareupna. Pikeun barudak sakola, hayu urang leuwih rajin diajar. Beh ulah gampil dibobodo ku batur salian eta supardos urang leuwih pinter tangtuna. Behind the scene. Jadi atuh pada jangan kata rekaman warga. Masalah mana aya maling kumaha caranya langsung. Kanyawan. Na jendela. Lampu mana? Di Tajong, wadulan we. Langsung nangkep gitu. Terlebang. Ada percakapan yang lagi deh. Terlebang teh percakapan. Assalamualaikum, RT. Pak. Apa sanes Pak, abdi mah sanes garong. Alin ngomong si Tiara kas Fajri ya. Ada teksna. Hanya garong gelis kieu. Aing masih seri bego. Masih seri Sabar. Bisa. 2, 3. Si Rea. Mas udah maling dia. Mun bukti orang maling aku. Dia bukti maling nah. Dia bukti ya. Kita tembak banyak. Untung enggak banyak. Apa bacot? 3. Gitu sih. Iko kata